tos kabaca badenya na tema tinu nyerenkeun tadi ibu nu nyerenkeun teh kirang langkung 5 poin. Poin kahiji silaturahmi. Memang ibu sadayana sok salambur caket catatani diwajibkeun bu silaturahmi teh. Ujung-ujung ieu acara agungnya mewah istimewa ibu sadayana itu istimewa ge di perjanjian ibu kapungkur satu acan hari H ibu ayah perjanjian bahkan simkuring ibu nunampina ge sami ti payun teh narosan silahkan ibunya hikbah kapanginten ayeuna ibu dilaksanakeun mama kagus sabab eta panginten anceng sakula lagi besar nyumponan janji Selamat kepada para subscriber dari channel Agus Baraya. Sekarang sedang meliput di kawasan Desa Cinta Tuak ya. Semoga pengantin yang diliput hari ini senantiasa menjadi keluarganya. Terima kasih dari kawasan Kampung Cituak, reporter Nanang Sumana dan juru kamera Kang Agus dari Agus Baraya Channel. Selamat. Jangan lupa yang belum like, share, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mau ngeliput kang kana YouTube. Aya teh ti ati kampung mana? Kampung Cituak. Pokoknya teh Cituak keneh. Berarti sakampung, pernikahan sakampung. Ieu nu ngajajabna seueur kieu ieu teh. Ayo tatangi. Tatangi engko sadayana. Ibu nyanak mana teh ibu? Oh, ini pernikahan satu kampung meraya di Kampung Cituak ya. Desa Cinta. Lagi diberiin arahan. Anu jantan penyerah bapak saksi bapak Lewas. Mereka seueur kieu ieu teh. Bener bener. Mana tak? Itu tuh. Tuh. 30. Tuh. cari ke lagi dia. Assalamualaikum sahabat Agus Baraya. Hari ini saya meliput pernikahan di Kampung Cituak, Desa Cinta. Pernikahan satu kampung. Ibu nyanak mana tak?
Donat eta Bu. Donat sanes. Oh, Neng mawa nyenak mana eta Neng? Wajit. Wajit legit. Nyenak beras. Tuh. Oh, domba. Domba Garut. Gila hebat sih. Payung gerabu kakeun pur payung gerabu kakeun pur payung gerabu kakeun pur payung gerabu Sinjang
Tahan dulu sebentar. 1, 2, 3, oke. Tahan dulu bentar. Tahan dulu. Tahan. Tahan dulu sebentar. Iya, sip. Iya. Login wilujeng sumping ka panganten pameget oge wilujeng enjing kesadaran rengan di kulawargi besar Bapak Iceng kalih Ibu Sarah. Alhamdulillah dina dinten aya dina kaping 31 Mei anjeunna parata sumping bade ngabuktikan cintana ameng-ameng putri ti Bapak Adang kalih Ibu Ade Ibin Akanapi Ibu Ude. Persembahan Pramasingka dari Lestari Project. Oke, Sumagawai Lestari Project spesial mempersembahkan Mojang Priangan Prum A. Mojang Priangan. Iya, kau nyawet kumajar, disawet kumajar.
Ya, siap. 1, 2, 3. Iya, sip. Nah, ibu nggak usah panet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa kirang kakupingnya asa leles. Among simkuring bade ngadoa heula. Mudah-mudahan nu ngawaler salam lebet surga. Cobi sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing urang kaniku ngawu nyakseni hijina dua hate dina ikatan anu suci. Nyaeta nyakseni sangat saurna nyakseni hijina hapena. Kugituna supados teh nyangkolang rawaktos izinkeun simkuring nyungkeun widi kange mandu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hormatan simkuring Bapak Ustadz Enceng, hormatan simkuring Bapak Ustadz Agus, hormatan simkuring khususnya kedua mempelai pengantin. Oke, hormatan simkuring keluarga besar kedua mempelai pengantin. Hormatan simkuring wa ala alihi wa ashabihi yunabiul ulumi wal hikam. Amma ba'du ya ayyuhal hadirun wal hadirat Fa'idha quri'al Qur'anu fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya masaro sabab man istata'a minkum alba'at fayatajawaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Pamalam yasumanga urang sami-sami sangakeun kadatillahi rabbi uparantos ngadamel bumi langit katut sapangisi. Puja nu biasa sumanga urang sami-sami limpahkeun ka Alodak nu maha kawasa anu sifatna aja wa jalla nu parantos ngawasa alam dunia sawarga katut neraka. Rahmat wasalam sumangga urang sami-sami limpahkeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng sadayana nu janten umat mantena mugia kaleleberan rahmat di mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus kapayuneun warang ti palih kulon keluarga besar Bapak Enceng Sinadan rasa hormat simkuring wabil khusus kapangasa al Ustad Ukus parantos mewakili mutlak wawakil sepuhna panganten pamagat anu kusimkuring dihormati oge ku Allah dimuliakeun. Kematak ngirangan rasa hormat simkuring wabil khusus kapara tamu undangan kapara rombongan muliakeun. Bubukan nu bakal balaka bismillah sing jadi doa bihin pinasti anyar pinangih duyat kawang kuku waktu kembang melatih kasih mekarna hati campak kamangkakna dada ranggeyan kadede anu sumarang madia kulu tipe tingka impi-impi tiberang asami milu. Alhamdulillah para sepuh sadayana dina enjing-enjing ieu
kasiang urang sadayana Allah rek diajar nyontok ka nabi anu berbudi nyaeta dikait atanapi ditalian ku acara akad nikah. Pakumargi sakitu panginten simkuring ti asmana wawakil mutlak pun adi jamih kulon namung simkuring panginten dina ieu saa saperkawi satasani lajengkeun sanuk-sanuk papalaku nedasi hapunten anu kasuhun datang tos ibu sadayana cita-cita urang sadayana teh hoyong tanginas nyabunya hoyong tanginas sadayana oge katos kabaca bade nyana. Bismillah. Bismillah ingin teh mangrupi seserahan secara simbolis sanes mangrupi barang atanapi bingkisan hungkul namun ia mangrupi tanggung jawab injang ngabina rumah tanggi kateh ame Disimpen heula. oke sumangga ayeuna mamah bisa seserahan Ninggal ka dieu lah, Bu. cepat 1 2. Mangga cipika-cipikina Bu 2 kali. Oke, sip. Iya. Oke, alhamdulillah. Donongan kamar ya donongan. Aduh. Lu meni di kubong tinggal. Aduh. Jangan lupa kencang gitu, Cang. Jang. Lama datang aja lah, datang. Gimana sih? Ya. Satu lagi yang gokil ya. Ini dipegang. Itu cokot itu. Oke. Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian raisa dilaksanakan namun sada acana hayu urang sadayana ngalaksanakeun prosesi saweran sumaga wae Kak. Oke, mari kita laksanakan acara rengse Bapak Kak urang dipoto heula sakedap. Nah, gitu. Mana itu aku? Aruh. Sekali lagi Mama jadi yang gokil ya. Mau gini boleh, mau gini. Kemana ya? Oke. Hati. Tadi ya Pak. Kami melangkah dengan penuh ketegaran pada hari ini. Ame Mayuna, Ame Ame bicara beri, wakil hati tegar kumpul. Margi ucap ijab kabul sampai sekolah anu ganti. Mangga tak aman desa kabayu. Hari ini Teh Amel udah siap jadi istri muda. Begitupun Aang udah siap menjadi yang akan menghampiri sampaikan salam kalian. Namun Teh Amel salah aku hanya kemudian menjaga sepupu
Indonesia tersebut banget biasa mungkin widikan jangan terbang harewaskeun ka mama mama yang terpilih abdi nikah harewaskeun ku ka mama mungkin widikan mungkin bahasa mungkin restu lagi kehidupan yang kecil tidak boleh sanes ikat hati asal teh asal tapi dua keluarga besar aina dikeun widi ka mama ka bapa dikeun widi ka bapa cekelan pananganna bapa dikeun widi Mampaikan kami imah kedaya jamaah ya pemirsa jamaah kedaya jamaah nak pemirsa nikah kedaya aladila ilaha illallah qayyumatun innahu ghafurur rahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim ya Bapak nikahkeun ka anjeun ka anak kades Bapak nami Neng Amelia suka didikan ku anjeun kalayan nganggo mas kawin umas 110 gram dibayar kontan terima abdi nikah ka Neng Amelia di Pura Padang kalayan nganggo mas kawin 110 gram bayar kontan alhamdulillah Allahumma ya baina baina kama kana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijatil Qur'an Allahumma barik Allahu ya Allahumma jadi tahu Allahumma kan mana jata binana sama pilahiratin senang bina benar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Amelia bojo A istri tersayang dipanggil Wisna salam dunja A Maya mas kawin kasalira ansakuruha diijabkeun naijab kabul mudah-mudahan aya manfaatna Anjang Hermawan Caroge Abdi anu pangkasepna salam dunia Abdi nampi dibayar mas kawin ku AA anu sakumaha diijabkeun dina ijab kabul kanton Abdi gaduh sametan Jazakallah khairan katsiran. Simpan ada anak. Sana. Dia nih cepet. Allahumma inni as'aluka umbarya Muhammadin wa ta'ala alaihi ya Allah semuanya pasangan istri manfaat karena menjadi seorang dia menyebabkan bangsa tanggalannya ya Allah melawasasi kaduna Sungkem nang salim laka. Salim.
lain manusia. Tahan sekedap tahan heula teh tahan. Alhamdulillah pengennya acara sok salik di Panggilan kesayangan naon? Bunda. Alhamdulillah. Berarti ini papa dan bunda ya. Oke. Kalau kabingahan mangga serene biasa keprokelan. Nah, luar biasa. Kamu masih keneh aya deretan acara urang sadaya di dieu nu nyakseni ngahijina dua hate. Urang sadaya ngadoakeun mudah-mudahan teh Amel sareng Aa biasa jantan kulawargi nu sakinah mawaddah warahmah. Amin amin keun atuh. Nah, biasa setiap perjalanan cintanya selalu penuhi dengan kebahagiaan. Amin keun. Terus doa beri kumaha deui langgeng salawasna. Amin ya rabbal alamin. Namun sadayana mustahil pami teu aya restu sareng teu aya widi ti janten sepuh. Kukituna mangga ngadeg ka paling dieu. Ngadeg ka paling dieu. Oke.